Sok seueur jalmi nu naroskeun ajengan ayeuna mah loba tiktokan, loba youtuban, loba facebookan, keur naon di da ieu penting kurang diuningakeun sadayana. Aya dauhan Syekh Hasan Asyadili sok sering wasiat kanu jadi santrina dina kitab Lataiful Minan halaman 62 didawuhkeun kieu. Wa kana asy-syaikhu Abul Hasan Asyadili yaqulu kasiron li ashabihi. Ngadawuh ka santrina teh kieu. A'linu bi taatikum idharon li ubudiyatikum. Peupeujeuh maraneh yeuh santri-santri kudu ngadohirkeun nampakeun kataatan jeung urusan ubudiyah. Tingalikeun we ka jalma teh bahwa urang teh tukang ngaji, urang teh tukang ibadah, syarat kudu geus gede kaikhlasan dina hati. Ulah aya timbul ria kitu tah. Asa urang Imam Ghazali kan kitu. Ulah aya ria. Jadi urang mah da geus biasa ngaji, tembongkeun ngaji urang rek dina YouTube, rek dina Facebook, rek dina TikTok teh jadi masalah. Kama yatadoharu ghairukum bil ma'asi. Bongan jalma-jalma ahli maksiat oge geus wantun ngadohirkeun dina urusan maksiatna. Dina TikTok geus loba nu joget teu pararugu. Dina Facebook, dina YouTube, atuh urang mah nembongkeun we amal ibadah urang nu sakira-kira urang teh geus lempeng karna Allahna kitu tah. Ulah eleh ku ahli maksiat. Pinuhan ayeuna media teh ku anu araralus sugan we aya jalma nu meunang hidayah ku ayana media kitu. Wa alaikum bil i'lami linnasi bima manahakumullahu ta'ala minal ulumi wal ma'arif. Wajib ka urang teh kudu mere nyaho ka manusia teh bahwa Allah teh mere anugerah ka urang berupa ilmu. Urang teh nyaho, urang bisa jeung urang teh dibere ayeuna keterampilan. Wajib didohirkeun eta teh. Asal syarat sing ikhlas gawe karena Allah, mudah-mudahan naon anu ditempokeun ku urang teh sing ngajadikeun sebab eta teh menang hidayah batur teh. Mun ayeuna biasa leumpang ka masjid, biasakeun leumpang ka jalma kahareupeun jalma nu tara ka masjid. Sugan we jeung sugan ku leumpang urang ka dinya berharap ditanya, "Mang reka mana?" "Reka masjid." Hayu atuh ka masjid bebarengan kan ngareunah jadi bahasana kitu. Sok urang viralkeun kataatan urang, ubudiyah urang tapi syarat urang kudu bisa sing ikhlas. Mudah-mudahan sing barokah sadayana.